Teh Tika, ya bade store finance tiasa teu? Tiasa mangga. Tah ieu nomerna. Atas nami Ece Surece, storana 1.100.000, storan anu ka 1.450 hiji. Muhun leres ieu mangga artosna. Storan sepanjang masa aja. Oh, mun. Kedap. Jadi etang heula nya artosna nya. Ini lepet kieu. Atos kasetorkeun ceu. Muhun ti katur nuhun. Muhun. Tapi ieu abi disuunkeun KTP sareng kakak anu teteh. Anggo naon? Duka dati finance-na aya nga-WA, kedah aya kakak KTP anu tempat store-na cenah. Kakak KTP anu Ece meureun lain anu abi. Ku gua anu teteh cenah tuh ti Kanuraeni, nami teteh panlen. Muhun si nami abi tapi kanggo naon? Kanggo bukti meureun duka kanggo naon, teu ngarti euceuk ge. Lamun kanggo bukti pembayaran mah mangga iya abi tiasa masihan struk bukti pembayaran. Ari kedah masihkeun kakak KTP mah moal bisa tuh data pribadi. Abi masuk sieun dianggo ngajukeun kredit.